Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Baru dina kayaan Paroman Nguyung jeung sieun ku anu jadi guru harita nyaritakeun ngeunaan kagagalan teu bisa panggih jeung Nang Bule sabab dihalangan ku Manggali. Malah kungsi tarung tapi andaru kasoran eres jajaten. Anu saterusna ngan bisa nepikeun caritaanana ka Kisangkal Wulung anu mere waktu 3 poe ka Nang Bule mun hayang ngabebaskeun Saraswati anu jadi ninina. Kisangkal Wulung dina kayan bari ngambek terus nyarita. Ya. Dasar murid belagu goblok si aing sia. Daru teu bisa dianalkeun sakoblok. Ngalaksanakeun tugas anu saukur kitu patut. Si lain geus teu matu. Asa teguna sia dewek gablak burid kawas si lain daru bisa eleh taruh ngalawanan si Gali anu ngajaga sumur legok panamping. Iya mah ya si belagung beakeun ku sorangan si lain madaru ngalaksanakeun parentah nu jadi guru kalah kagagal si lain teh banyak aing kudu dibebekeun sebobatok teh sia. Si lain bener-bener cangkar kehen murid gagal si lain madaru. Kisangkal Wulung nyarekan ka andaru anu dianggapna asa teu guna jadi muridna sabab geus gagal dina ngalaksanakeun tugas ti anu jadi guruna. Andaru ngan saukur bisa ngeluk tungkul lirebuk menang mabuk minta dihampurakeun jadi guruna sarta narimakeun kana kelemahanana. Daru minta dihampura ge guru serta narimakeun kana kelemahan diri. Daru gagal teu bisa panggih jeung si Nang Bule lantaran dihalangan ku si Gali. Rumasa daru teh teu mampu ki guru sakali dihampura hampura daru ki guru. Harita ngeunaan kajadian patelak jeung sandika mah harita ku andalu henteu dicaritakeun kanu jadi guruna. Saraswati nu aya di jero enggon dina kayan masih aya dina pangaruh panglumpuhan harita bisa ngadenge kalayan jelas karena obrolan Kisangkal Wulung jeung andaru anu jadi muridna. Saraswati galecok ngomong dina jero hatena. Incu ambu Nang Bule berkutu sangka hidup jadi kalah kakabaud karena iya masalah geningan Kasep. Kamu ayeuna kalah dijadikan sandra seperti kieu. Tindakan Kisangkal Wulung memang ternyata tapi mun sakirana bakal ngabayakeun pikeun keselamatan incu ambu. Bari hade hidup ulah datang ka dieu Kasep Nang Bule. Dina kayaan keur kitu Kisangkal Wulung harita asup ka jero enggon betus nyarita. Si lain pasti ngadengekeun obrolan dewek jeung si Daru. Anu matak dewek nandeskeun sakali deui.
Munapikeun ka Sinang Bule intu si laing eueuh wae datang, bisa dipastikan si laing anu bakal jadi korban Saraswati. Anu jelas sameme si laing dibinasakeun kapaksa si laing dijadikeun heula pamuas nafsu ku dewek. Ngalimet dewek ieu. Eta kanyataan anu bakal karadapan ku si laing Saraswati. Mun tapikeun ka Sinang Bule eueuh wae datang, Saraswati nyobaan nyadarkeun Ki Sangkal Bulung ku caritaan. Ki Sangkal Bulung, mun anjeun memang hayang ngapimilik catatan rahasia nu aya di incu kuring Nang Bule, nah teu leuwih hade didatangan langsung ka Sumelegok Panamping, bahwa kuring sanajan ayeuna panglumpuhan, kuring tangtu bisa mantuan nyarita kalau jadi incu. Sangkan masrahkeun catatan rahasia ka anjeun. Kitu ari ceuk pamikiran kuring mah Ki Sangkal Bulung. Ki Sangkal Bulung kalah kahanyung serikeun kana caitana Saraswati. Si laing kudu ngarti Saraswati. Keudana naon dewek make kudu hese capek datang ke Sumelegok Panamping sagarupa. Sabab katangtuan ti dewek geus jelas. Sinang Bule incu si laing kudu aya datang ka dieu bari masrakeun catatan rahasia teh. Saterusna si laing bakal dibebaskeun ku dewek. Si kepamadegan dewek moal bisa robah Saraswati. Mun tapikeun ka Sinang Bule eueuh datang nganu harti geus teu nyaaheun ka si laing anu jadi ninina. Sarta tega nu jadi nini samemeh dibinasakeun ku dewek. Ku dewek bakal dipake pamuas nafsu. Ngalimet deweknya geus si laing geus kolot tapi masih keneh nyeuneu euy. Masih keneh sengehan peungkeur. Alus ngarawat awak si laing euy. Mejeuna lah ku dewek digulang gaper. Sami moge jadi naon teh? Sugoma ka dewekna. Jadi si laing mah kali tinggal ngadu milik we Saraswatinya. Geus ngarasa puas nyaritana ka Ki Sangkal Bulung kaluar ti jero enggon. Saterusna datang deui ka Andaru anu masih diuk sila can ingkah ti tempatna. Ki Sangkal Bulung terus nyarita deui ka Andaru. Dewek rek nanyakeun ka si laing Daru. Nanyakeun naon teh Ki Guru? Tadi waktu si laing nyorang lampah mulang ka Pasir Gumarang, aya jalma anu nuturkeun ka si laing teu? Andaru ngahuleung sakedeung teu dados ngajawab. Henteu saha anu nuturkeun atuh Ki Guru? Andaru memang teu nyahoeun. Mun manehna aya anu nguntit nuturkeun. Kituna teh da pugurasan ti jeung sandika nu kuntitna dina jarak anu anggang. Ki Sangkal Bulung krung bari peureum sakedeung nyah beunta terus nyarita. Cek geteran batin dewek mah bakal aya 2 urang jalma anu datang ka Daru. Eta 2 jalma teh anu geus nguntit nuturkeun si laing dina mangsana lumampah mulang euy. Jadi si laing mah memang moal nyaho. Aya anu nguntit nuturkeun dina jarak rada anggang Daru. Ki Sangkal Bulung bisa ngarasakeun ayeuna geteran kana batina bakal aya 2 urang jalma anu datang nyata anu geus nuturkeun Andaru dina mangsana keur lumampah mulang. Kasegetan pangdenge Ki Sangkal Bulung bisa ngadenge ayana gerakan 2 urang jalma anu asup ka buruan imah. Ki Sangkal Bulung acerat kaluar ti jero imah. Saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Rasanti jeung Sandika anu harita geus aya di buruan imah. Duanana pada ngeureunkeun lengkahna. Ki Sangkal Bulung da puguh geus nyahoeun
Tetela si lain duaan geningan nu datang ka dieu teh Rasanti Sandika. Udewe geus bisa katebak kadatangan si lain. Tangtuna oge boga karap hayang nulungan ngabebakeun si Saraswatinya anu aya dina cangkel mandewek. Tapi si lain duaan pamohalan bisa ngabebakeun si Saraswati euy. Sabab kemampuan ilmu silat si lain duaan moal mampu pikeun ngungkulan ajen pangati dewek. Sabab kajadian dina poe anu katukang ku si lain geus ka Bandungan. Kumaha kahebatan kakuatan ilmu dewek leuwih bunjul. Rasanti ngaret ka Sandika bari ngomong lalaunan. Kang Dika, median anti Kang. Pikir ijen jajaten ngaunan ke Sangkal Wulung Kang. Asa masih kena penasaran. Margi dina dinten anu kalangkung. Memang tacan tuntas anti dina ijen jajatena Kang. Tapi kada si hati-hati anti. Ulah dugikeun kabalangahnya. Kang Dika teu miharep anti upami dugikeun ka anti nyadangan ka nyeri. Rasanti maju 2 lengkah bari neuteub seukeut kaki Sangkal Wulung betus nyarita. Di Sangkal Wulung, caritaan Andika memang benar. Kuring duaan datang ka dieu memang boga karep pikeun ngabebaskeun nu jadi indung. Anu mata kuring geus saga diri pikeun ijen jajaten ngaunan diri Andika ke Sangkal Wulung. Rasanti negerakeun sikapna anu geus saga diri pikeun ijen jajaten ngayunan ki Sangkal Wulung. Nu dipalar bisa nulungan ngabebaskeun nu jadi indungna. Ki Sangkal Wulung nyarita deui di Barunjang Seuri. Si laing bener-bener geus bosen hirup si Rasanti berlekeng-led. Belako kujubar. Saukur ngandalkeun jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci ke boga karep hayang ijen deui jajaten ngelawanan dewek. Kalah kumaha oge si laing moal mampu ngimbangan kemampuan ilmu silat dewek mah euy. Dina jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu watu galung. Si laing ngan saukur micenan tanaga tepuguh Rasanti. Tarung dina waktu anu katukang. Tacan tuntas tepikeun ka lekasan ke Sangkal Wulung. Sabab kaburu digantikeun ku salaki kuring. Ayeuna waktuna kuring ngabuktikeun kamampuan diri anu sapinuhna pikeun ngalubuhkeun Andika. Rasanti naneuskeun ijen jajaten ngaunan ke Sangkal Wulung tacan tuntas tepikeun kalekasan. Sabab kabur Sandika anu jadi salakina maju ngagantikeun dirina. Ki Sangkal Wulung humbar caitanana di Barunjang Seuri. Dengekeun ku jajawir si laing Rasanti. Entong boroning ukur si laing sorangan anu tarung ngalawanan dewek. Dala sok sanajan maju babarengan jeung salaki si laing bisa dipasikeun tetep dewek anu bakal unggul Rasanti. Rasanti mesat pedang tali putih seret barasat. Harita Rasanti saga diri pikeun ngagunakeun jurus pedang tali putih dikombinasikeun jeung jurus pedang kilat bumi. Digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Ki Sangkal Wulung bari mesat pedang hideungna terus nangtang Rasanti anu miheulaan majuna rajang. Mun si laing memang masih kene penasaran hayang tarung tepikeun ka tuntas lekasan. Geus teu kudu bari carita Rasanti. Hasok si laing maju dalajang. Hade. Kuring anu bakal maju dalajang ke Sangkal Wulung. Tadah pada yang kuring je. Heya.
Jerelat culung Rasanti majuna Rajang. Sabetan pedang nang arah karena anggota badan lawan. Tapi Ki Sangkal Bulung bangun anu geus bisa maca karena tata gerak jurus lawan. Harita bangun anu gampang nakeran nakis pedang lawan ku pedangna. Hiuk berasa hiuk dang koleweng. Balukar bantrokan senjata Rasanti ngajari jeung kadorong mundur ka tukang. Pedangna ngoleweng kagegir leungeun katuhuna asa koper. Ki Sangkal Bulung anu malas narajang rikat Rasanti nakis pedang lawan hiuk berasa dang. Nakis pedang lawan bari ngasupkeun panarajang dampal leung kencana dina jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk cerbet geus. Tapi panarajang taya pangaruh naon-naon pikeun uji lawan mah. Malah Ki Sangkal Bulung anu ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng kencalawan. Sedak des. Rasanti ngakero semua anu nahan ka nyeri saterus sangat daligdug munurus sabareng ka tukang. Tapi gancang Rasanti ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ki Sangkal Bulung ngumbar caitanana di barung jeung seuri. Jurus tapak darah suci silaing anu kena kana anggota badan dewek moal aya pangaruh naon-naon Rasanti. Anu matak ajakan saki silaing euy sina maju ngabantu maju babarengan ngahurup dewek sina maju ngabantu salaki silaing Rasanti kagok ku aing mah baban kabihanana kuring masih mampu neruskeun tarung hayya. Jerelat culung Rasanti penasaran. Harita maju dina Rajang meh ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang sapinuhna. Tapi jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu watu galung anu digunakeun ku Ki Sangkal Bulung lain bae mampu ngimbangan panarajang lawan ngabendung nakis setiap sabetan pedang lawan. Hiuk berasa terang, hiuk berasa terang. Rasanti aya kasempetan ngasupkeun panarajang dampal leungeunna dina jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk culubet geus. Sok sanajan kabeunangan deui tapi geseh waktu sababaraha detik harita Ki Sangkal Bulung malas narajang ngasupkeun panarajang leungeun kencana kana iga burung Rasanti. Sat hiuk geus. Rasanti ngageronahan ka nyeri terus ngabangkieung munures sababareng ka tukang. Gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung darig-deug raneg. Rasanti mancuhkeun di tangtunganana. Ki Sangkal Bulung mancuh dina tangtunganana bari terus ngareret ka tempatna Sandika betus nyarita. Asok si lain maju Sandika. Lain ngajedog wae sia. Ternyaah ka pamajikan bantu pamajikan si lain mun heueuh rek bela saktia keur jadi pamajikan mun si lain teu maju ngabantu montong kaduhung si lain sia mun sakedeung deui si Rasanti pamajikan si lain modar ku leungeun dewek sia. Sandika kaudang oge amarahna. Harita ngajerat satusna mancu di tangtunganana di jeureun Rasanti bari nyaret ka Rasanti harita Sandika ngomong laraunan. Anti urang cumpunan panangtangna Ki Sangkal Bulung anti. Urang maju babarengan pikeun ngayunan jeung lawan. Urang buktikeun kamampuan urang duaan anti. Rasanti ungeuk nandakeun satuju kana caita anu jeung salakina. Ningali Sandika maju ngabantu Ki Sangkal Bulung humbar di caitanana. Si lain tetela bela sakti akan jadi pamajikan Sandika euy.
tagaranan silaing duaan maju babarengan ngalawanan dewek nganu harti dewek mual tepikeun ka kudu miceran waktu tepuguy sabab bisa sakaligus merenang silaing duaan sabab geus bisa dipastikan silaing duaan pamohalan bakal mampu ngimbangan kemampuan dewek dina sikapna anu tandes Sandika bari neuteub seukeut ka Jilawan terus cerita andika ulah kata kabur di Sangkal Wulung sabab dina mangsana kuring duaan maju babarengan tacantang tu bakal gampang kitu wae mampu diungkulanku anu Jilawan geus waktuna kuring duaan ngabuktikeun kamampuan pikeun ngungkulan andika ki Sangkal Wulung ngalengak seuri bari nyarita dengekeun ku silaing duaan Sandika Rasanti geulis silaing gede milik Sandika mau ke pamajikan geulis ya edot ku aing sanajan silaing duaan tepikeun ka ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarjang sapiruna satakeuna kana anggota bahan dewek pamohalan kakuatan panjang silaing duaan bakal nembus kakuatan ilmu waktu gulung anu ngalapis sakujuban dewek Sandika nantukeun sikapna dina ngayunan ki Sangkal Wulung dirina langsung bakal ngagunakeun jurus tapak sambang getih kitu dirasanti sagad diri pikeun ngagunakeun kamampuan jurus pedang kilat bumi anu sapinulna digabungkeun jeung jurus tapak dera suci samemeh majuna Rajang Rasanti neuteub seukeut ka Jilawan bae nyarita ki Sangkal Wulung kuring duaan nanaskeun demi ngabela nu jadi indung bakal ngadu jiwa ngayunan andika sok sanajan tepikeun ka kudu acaling pati tayabayana urang teruskeun tadungna tadah panajang di dieu hayya Rasanti leuwih heula majuna Rajang dituturkeun ku Sandika anu marangan kana panarajang nu jadi pamajikan ki Sangkal Wulung jadi rada kageteun oge sabab ngayonan Rasanti jeung Sandika anu maju babarengan tetela mampu ngarobah kana kaayaan sabab sanajan sababaraha kali bisa nakis pedang lawan tapi panarjang Sandika anu ngagunakeun jurus tapak sambang getih geus aya kana 2 kali ngahangkeun kana anggota badana hiup berasa terang 2 kali sabetan pedang Rasanti ditakis tapi panarajang sapasang jampa leungeun Sandika pilih genting hantem dada lawan set hiup celebet edan jadah ya
Kisangka Wulung ngagero semu kaget bari ngacarik jeung kadorong mundur ka tukang. Tapi gancang Kisangka Wulung mancuhkeun di tangtunganana. Bari ngareret ka Sandika harita Kisangka Wulung terus nyarita di barung jeung seuri. 2 kali panalajang jurus tapak sambang getih nu digunakeun ku si lain ngahantam kana dewek Sandika. Tapi kadeleh ku si lain. Kakuatan panalajang si lain taya pangaruh naon-naon ke dewek mah. Nandakeun kakuatan panalajang si lain teu mampu nembus kakuatan ilmu Watu Wulung. Hasok rek kumaha ketak si lain Sandika heuy. Teu kudu baca carita Kisangka Wulung. Tadah jurus tapak sabang getih ieu. Heya! Jorelat culung Sandika nu miheulaan majuna raja. Dituturkeun ku Jorelatna Cirim Rasanti anu mangarangan kana panalajang nu jai lawan atau nu jai salakina. Dina mangsa ngayunan 2 urang lawana ilmu silat Kisangka Wulung anu ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng memang bisa diungkulan ku Sandika jeung Rasanti. Tapi nu jadi kekuatan utama mah nyaeta kekuatan ilmu Watu Galung anu ngalapis sakujur badana. Ngajadikeun setiap panalajang Rasanti dina jurus tapak Tera Suci jeung panalajang Sandika dina jurus tapak sambang getih, waktukeuna kana anggota badana tetep teu mampu nembus kekuatan ilmu Watu Galung. Ngajadikeun panalajang anu keuna kana sasaran taya pangaruh naon-naon tepikeun pikeun anu jilawan mah. Cacakan mun Kisangka Wulung mun teu boga kakuatan ilmu Watu Galung mah bisa dipastikeun ku Sandika sorangan ge Kisangka Wulung bakal mampu dirubuhkeun, dijungkalkeun tahapan acen pangartina. Sok sanajan Kisangka Wulung nineng kabeunangan ku panalajang Sandika, tapi lantaran kekuatan panalajangna waktukeuna kana anggota badana taya pangaruh naon-naon, ngajadikeun kayan Kisangka Wulung aya di pihak anu menang angin. Saperti harita waktu Kisangka Wulung ngalakukeun panalajang balasan nu dijadikeun sasaran teh Rasanti. Sabetan pedangna ngarah kana beuheung lawan. Rikat ditakis ke pedang Rasanti. Sauhiuk, hiuk berasa terang. Meh bareng jeung pedangna ditakis ku anu dilawan, harita dengan kenca Kisangka Wulung reka hantem dada lawan. Karepna rek leuwih ti heula ngarubuhkeun Rasanti. Tapi Sandika gancang ngabendung panalajang Kisangka Wulung. Hiuk keduk geus. Satiap Kisangka Wulung narajang ka Rasanti, waktu pedangna ditakis ku Rasanti terus dengan kenca Kisangka Wulung reka hantem anggota badan lawan, harita dipendung diwe ku Sandika. Sohi berasa terang. Teu matak aneh mun dina lumangsungna eta tarung. Kisangka Wulung anu hayang gancang bisa ngarubuhkeun 2 urang lawana teh tetela teu bisa gampang kitu wae. Kabuktian geus liwat sababaraha jurus Kisangka Wulung anu hayang leuwih ti heula ngarubuhkeun Rasanti tetep gagal sabab panajangna dipendung ku Sandika. Harita Kisangka Wulung nyobaan ngaroba sasaran panalajangna jadi ka Sandika. Karep hayang leuwih ti heula ngarubuhkeun Sandika. Sabetan pedangna ngarah kana beuheung lawan. Sauhiuk sang jerat los. Sandika ngajerat pindah tempat. Datang panalajang sabetan pedang Rasanti. Panalajangna dileuwih ngabayakeun pikeun dirina. Sabab sasaran panalajangna nyata sapasang panon lawan kitu jeung kitu kayan lumangsung dina waktu harita. Satiap panalajang ka Sandika lain bae panalajang Kisangka Wulung, lain bae bisa disingkahan ku Sandika. Tapi sabetan pedang Rasanti sasaran panalajangna tetep ngarah kana sapasang panon lawan. Mangrupa panalajang anu ngabayakeun pikeun nuju lawan. Sabab bagian panon mah teu kalapis ku kakuatan ilmu Watu Galung. Jelasung.
disangkal wulung ngacelat mundur ka tukang mancuh dina tangtunganana ngireunkeun heula tarungna ngatur ing hapanapasna bari ngomong dina jero hatena edan si brewek yang leti aduh edan panajang si Rasanti sabatan pedangna teu weleh ngarahkanna sapasang panon aing si ganunya bagian mata mah teu kalapis ku kakuatan ilmu waktu galung. Aduh. Alah, leus ka aing naon aduh. Si Sadika ge anu ngagunakeun jurus tapak sama getih. Geus sababaraha kali ngahantem kana anggota badan aing. Mun seug aing teu boga kakuatan ilmu waktu galung sakali kabedangan ku panajang jurus tapak sama getih. Dipasikeun aing bakal nubuhkeun ku anu dilawan. Lamun lumang sunat tarung terus kawas kieu mah tah bakali lalu mang sunat tarung. Anu saterusna disaleuseuh tanaga aing sarta bakal mangaruhan karena kalancaran yang hapan-napas aing. Mun hayang gancang bisa rubuhkeun dua urang lawan, aing kudu ngalakukeun parobahan dina ieu tarung geus. Modal sanes ku aing mah. Kisangka wulung jadi boga pamikiran mun tarung terus lumangsung saperti kitu tangtu bakal jadi lila waktuna sarta manehna ge bisa jadi bakal leuseuh tanagana sarta bakal ngaganggu kana reng hapanapasna. Ningali kisangka wulung tatsan saga diri nuliskeun tarungna harita Rasanti musirkeun paneutupna ka dilawan betus nyarita. Kenaon Andika kalaka berjadi kalaka ngajanteng teu puguh kitu geuningan disangka wulung pas kawas anu bingung lain hayang ngabinasakeun kuring duaan Andika teh ingetkeun disangka wulung Andika ku Andika lumangsung aya tarung kudu tepikeun ka anggeus amat kudu tepikeun ka beres disangka wulung. Sandika milu nyambungan karena caitan jadi pamajikan ditujukan kasih sangkal wulung. Bener Andika ulah ngasa ukur bisa ngumbar caitan bungkul. Jadi caitan teh kudu dibarengan ku kanyataan ki sangkal wulung atawa dicukupkeun tepikeun ka dieu 100.000 Raswati dibebaskeun ku Andika. Si lain montongnya capek kamana kalap Sadika sia Rasanti make jeung tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu terus si Saraswati dibebaskeun memangna dewek geus eles jajaten ku si lain duaan sagedeung deui kaayaan lumangsungna ieu tarung bakal robah deui sia jadi si lain duaan teu kudu kaget tarung tetep kudu langsung. Disangka wulung nangtukeun sikapna pikeun bisa sagancangna ngungkulan dua urang lawanna. Taya dicara kajabat kudu ngagunakeun jurus pamungkasna anu arang langka digunakeun mun teu ngayunan lawan anu beratna. Mangrupa kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Kisangka wulung sagadiri pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut mantra langkara. Watakna setiap panajang lawan mal bisa jelas mal bisa labas laju kena kana sasaran sabab